ade tong kagoda ku bebengok lalaki. Tempo heula usahana nu beleger, sabab rumah tangga tidak pernah bermodalkan cinta, anger lah parung butuh barang hakan anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaciri puasana teh kada leles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata majikan hayang buka. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung irodat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku kersana Allah, ku takdir Allah, ku kodo jeung kodarna Allah urang sadaya tiasa tepung labung pamprok jonghok dina ieu tempat. Sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirehing setiap manusia hirup. Tungkul tempatna kaluluputan tangah tempatna kalulupatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha panghampura tangtu urang sakabeh kagolongkeun jalma nu baris carilaka. Para asatidah kori-kori mubalik-mubaligoh hormateun sim kuring guruwaneun bikeun sim kuring al-fukah anu ngagaduhan pamaksadan dina raga milang kala murang kalina anu kadua. Moga-moga urang sakabehna doa tumplek ka ieu murang kali sing janten jalma anu soleh. Tapi dari keur budak mah saroleh ngan engke geus naik kana 17 18 rada jangar kana sirah. Hadirin kaum muslimin, urang ngalalakon yen ieu murang kali teh di sawang kudu ngaran indung, dikandung di kudu ngaran indung 8 bulan lilana. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Ripuh ngandung teh jawaban ibu demi Allah ripuh. Palebah mana ripuhna nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungan. Ari bapak-bapak moal ngarasakeun. Ieu mah ibu ngarasakeun. 4 bulan dina jero kandungan jodoh pati bagja cilaka ku Allah geus ditiupkeun. Jadi ngaranna we takdir. Ta ieu mah pi ajenganeun, ta ieu mah pi tukang bisniseun, ta ieu mah pi dewaneun, ta ieu mah pi presideneun. Jadi ku Allah teh 120 poe dina jero kandungan ku Allah geus ditiupkeun rohna jeung sagala rupana. Bubrak ke alam dunia ditebus ku ibu buyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maut pingaraneunana. Lalakon saha eta lalakon nu ngaran indung keur nu jadi anak. Mata salaki nu panghade-hadena nyaah nalika ka pamajikan nalika eukeur ngandung. Naon sababna cobaan lalaki ngandung. Bari dina jero patuangan berosot budak aya geuning 2,5 kilo aya nu 3 kilo. Cek bapak teh pirage ngiram tah lamun aya bapak-bapak menyebutkeun pirage ngiram bikeun ibu kalapa nu 3 kilo cenah digubuk dina beuteung.
Utak hayang nyawa ku samping, macul, gubung, sujud, bawa, bakal ngarasakeun ngeh naripuhna. Naon sababna? Sabab nu ngaran lalaki alus teh lalaki nu bisa ngarasakeun kana kacape, kalungse, karipuh nu ngaran pamajikan. Borosot budak kalam dunya goyang getih raga hampir pepisah jeung nyawa maut pingareunana batak perjuangan nu ngaran enung kan jadi anak nyawa ditanonkeun. Matak ieu mengpeung loba budak ABG ulah doraka kana jadi kolot. Mun bulik ti di cekolot teh nyai wayahna maneh kudu neangan pijodoheun teh ka ustad teangan ustad. Naon sababna? Sabab doa nu paling diijabah adalah doa nu ngaran indung, doa nu ngaran bapak. Matak bubrag ke alam dunia kewajiban indung bapak ke anak mere ngaran nu hade disebut al asma'u minadua. Bere ngaran sabab ngaran bagian dina kahayang. Ieu mah ngaranna Ruby Nur naon atulah itu. Ruby Nur Aulia Malika Nurelia hararese anjir uneh we lah muduna Ruby Nurelia Malik oh aa oh ada kieu can dahar oh a bener Ruby Aurelia Malika ku gayana tuh bere ngaran nu hade oh bener kuring oge sarua aku kolot bere ngaran Nana Ergerhan sabab lahir ke waktu gerhana bulan kontak nyasa kieu mah meuje coba lamun ke waktu gerhana panon poe tutung kolot baheula mere ngaran ka anak gumantung tina kajadian Senin Neni Salasa Asa Rebo Abo Kamis Iis Jumaah Aah. Nah, da boga budak dua ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah, Sarboah. Berengaran sabab ngaran bagian tina kahayang. Hayang naon indungna ka anak, boga cita-cita naon nu ngaran indung ka anak. Hiji hayang boga budak soleh. Tapi syarat kedikeun budak jadi soleh teh hampura moal ujug-ujug. Tapi solehna budak teh gumantung genetik jeung faktor turunan. Ti saha ti indung jeung ti bapana matak tong pasea hareupeun anak hayang boga budak soleh. Mun ibu gurger jeung salaki kuring moy anak jempeh heula jempeh kitu Pak. Nah keur rame aya budak. Tangke budak geus eueuh sok tuluikeun. Mumpung keur rame. Jadi pandora kadir rencana teh ngaranna. Nabi Muhammad hayang soleh Hasan jeung Husain dicontohan ku saha ku Siti Khadijah. Nabi kagugah gulung Kangjeng Nabi sun kening tak pernah teu ibu sun kening ka salaki entong da kago soal kecobaan ke subuh kumaha cek salaki aya kahayang mana mah deukeut kana Idul Fitri ngadon gurger mata hakikat kahayang butuh jawaban gede kahayang teu dijawab itu ngawaduh kuring ge baheula pernah ngaheureuyan budak awewe asli kuring saking mah lumayan lah ai kasep henteu goreng henteu meujeuh lah ngaheureuyan nek budak awe nu rada geulis cinta da neng mah rada geulis cinta meujeuh lamun jeung akang nu kasep cenah moal nah cinta make jeung moal nya cenah abdi mah geulis ngan rumah sabodo jadi rek neangan salaki teh anu pinter keun bae goreng kurumunya teh bener kita gorengna bebeakan buuk eueuh kuat botak cintana nyeri hati kuring nyeri ngan bongan da si eta mah mikirna takdir teh cek logika sorangan prung kawin ibu nikah teu datang abdi nah da teu diulem nah da borosot budak teh ceuk manehna geulis cenah ngaraka abdi pinter ngalaka bapa borosot teh budak lain kitu belegu ngalaka indung goreng ngalaka bapa nu akhirna nya budak teh nya goreng nya bodoh deh hirup deh artinya takdir itu bisa direncana ku logika setiap manusia gumantung takdirna masing-masing mata ieu teh kahayang ai kahayang teh butuh jawaban gede kahayang hayang boga budak anu soleh naon jawabanana tahan atuh indungna tahan bapana tong pasea hareupeun anak rada hese nya lain di aya anak teh sok saksian ku maneh sakalian puguh da budak teh wasit mangkaning lalakon ngalahirkeun teh capena luar biasa
tuh bere ngaran nu hade gantungkeun cita-cita hayang soleh kudu kumaha tuh hayang boga budak soleh bandingkeun heula ulah wakajukanna budak bandingkeun miara budak jeung miara hayam talung miara hayam hayam mah parabna remeh dipacokan ku remeh jajangkar teu kudu nengan lebe deuk ngawinkeun hayam tinggal nyieun we sayang hayam ngenog hayam bapak teu boga rokok copot nog hayam jual ka warung 2 batangeun nog hayam atau buluna tetekan polas warna bodas Taufik Hidayat di Pangalengan jadi juara internasional ngegebukan bulu hayam atau dagingna sumber gizi atau tulangna 11 tulang tikotokna jadi aduk tuh payu we kabeh eta tina hayam ayeuna budak ibu tuang nu halus-halus ngaleut nu hade-hade enjing-enjing ngendog dagangkeun di warung payu lain payu ngabangkrutkeun batu artina derajat urang teh ku hayam wae eleh matak jalma nu hade teh jelema nu boga umur tuluy barokah umurna artina manfaat umurna tina hayam taikeun deui kurang teh kana domba eueuh domba ngamuk hayang selop tempo cokor domba geus diselopan eueuh domba ngamuk hayang simut nah bulu domba geus ampir jiga simut coba orang ngubrag galam dunya ulutun tataranyang artina setiap manusia dibere akal pikiran maka sampurnana jelema teh ternyata ku akal hayang di sepatu lahir pan pabrik Danarmas Metro Pengtai yang segala rupana hayang itu hayang baju anu hade kurumui pabrik-pabrik baju asal boga duit zaman kieu mah artina manusia jujur sampurnana manusia teh ku akal jeung pikiranna kusabab manusia boga akal maka beda jeung batur saha batur urang teh eta jeung domba domba mah boga rasa boga nafsu ngan teu boga pikir matak domba nyieun anak hareupeun jelema jiga nu atos malahan ku anak pak sereurkeun jaluna ku abdi bikangna diceklan eta domba nyieun anak hareupeun umum jadi we coba manusia hampura teu akan nikah heula geus akad nikah ge kudu gablek kakenyos jeung kudu boga kaerah heula hancip kudu geus harees nu ngarona kudu geus eueuh mitoha kudu geus leungit tah kakarah meureun nya eta mah terserah ibu da abdi mah teu apal ibu we nu apa nah bet kitu nafsu aya rasa aya ngan ceuk pikir piraku aing kudu kapanggih ku batu tapi domba mata urang teh setingkat leuwih hebat tibatan domba naik deui karena sapi talung miara sapi diloloh ku huut bijil cai susu sakalengna malah 1000 coba budak urang ngaleut nu hade-hade pipis enjing-enjing kalengan dagangkeun ka ditu barade yeuh hangseur budak abdi kumaha ceuk batur ti ieu harada gelo euy artina hargaan ku sabab urang teh geuning dibandingkeun jeung hayam eleh dibandingkeun jeung sapi eleh dibandingkeun jeung domba ge eleh matak unggulna hiji manusia adalah ku akal pikiranana nu akhirna sato anu kualo dijadikeun bakal eleh ku akal manusia matak sampurnana jelema teh ternyata ku akal matak ngaran-ngaran akal kudu diwongku atau kudu dipupruk ku naon eta ku ilmu sehingga jelema nyarita dumasar tina ilmu moal nyigeung batur moal kategenahkeun batur bakal ngeunah bahasana bakal enak kadengena make ilmu lain kanu jangkung nyebut taraje eta mah teu boga ilmu kanu montok betapok beri pondok itu awak kot sesep jiga drum atuh itu teh araleun cokot pager jebrot kana tarang urang jadi batur nenggel urang teh lain nanaon bongan bibir urang dieusian ku hinaan matak eusian tah si akal teh ku ilmu nya matak kewajiban indung bapak teh berarti keur ngelmuan teh disakolahkeun sakolah SD SMP SMA nurut keneh keur SD awas nyai uih sakola teh langsung uih nya mama bener geus nyapak di kamar mun geus rada SMP tah geus rada pepereketet tuh gitu geus rada puber datang geuning nyabunya rada jengkel indungna teh ai bener tanggal 22 mah dijieun status dipoto jeung indungna sayang mama rumah wadah mah pentara tuh boleh ditunjuk ku indungna ditunjuk kan jawab atuh ya ada memanggil baheula kitu atuh jawab lamun geus bijil puber tah hampura
geus pijil puber mah budak sok aya berubah sikap. Jug resep dangdan ibu, jug resep kana wedak, jug resep kana lipstik. Ieu mah tah barudak sagede kieu mah acan. Acan mun eta teh nu tarukang geus rada pepeletet kitu tah. Terus geus rada ngaidolakeun ka kaum lalaki tah geus rada. Tadi dinya mah ka bedegongan sok datang. Kadang-kadang nipu ka kolot. Mama wayahna wis sakola teh bakal sonten naha kerja kelompok. Nah eta kerja kelompok hanapeun takal enteh di Pangalengan. Atuh teh saeutik kejadian teh ngawiwirang kolot pelendung beteungna eueuh bapak duh eta lajang kerja kelompok. Ieu nu geus teu dipalere, bapak geus teu dipalire. Kunaon sababna? Puberitas kadang-kadang kagoda kudu ngaran jalu mungpang di dieu mungpang aya budak istri beri ABG kade tong kagoda ku bebengok lalaki. Tempuh heula usahana nu beleger sabab rumah tangga tidak pernah bermodalkan cinta anger laparung butuh barang hakan anjir. Tuh teh korbana tah. Baheula mapan keur kieu tuh nepi kalau ditanya ku kabogoh udah makan belum? Kamu perhatian banget sabil anjir. Lain perhatian banget udah makan belum coba tanya kirim beasna. Teh aja. Kenapa gitu? Karena manisnya ada di kamu. Nepi kagampang kagoda barudak ayeuna ku bahasa kitu. Kade ya ulah. Naon sebabna? Lalaki nu bener mah lain lalaki nu kitu. Lain lo beruya rayu arari kumaha atuh sabagus perung rumah tangga mah jujur tuh palingan lo rumah tangga gagal eta itiran lain gelis lain kasep anger geus rumah tangga teu ngalamotan geulis bu rasiko leutik maka jeung buba bebek ya geus rumah tangga mah eueuh rasiko bepret mugi lo anger kitu situ percaya well banget tah sabil atuh dah. Muncul nu ngaran puber kadang-kadang sok katipu ku nu ngaran lalaki. Matak wayahna teangan lalaki teh anu bener-bener gaweana geus boga, tanggung jawabna geus siap. Malahan lamun di dieu budak lalaki mika hayang ka budak awewe, ulah loba ngadeukeutan budak awewe na kolot hariwangeun. Kudu kumaha atuh deuketan mah inung bapana. Oh bener cenah. Anak orang ibu loba deket jeung anak batur nu ngaran lalaki keukeuh kolot mah ratug angan sieun meutak keur kaum lalaki wayahna lamun urang mikah hayang ka budak awewe tong loba ngadeukeutan budak awewe deuketan mah inung bapana mah cing teh resep martabak resep bubuk jeung tukang dagang Pak cing teh ngarokok naon Ji Samsu 2 pah bikeun kuring saminggu kituan ladang ceramah beak. Tapi beakna duit bersyukur nah cek enungna ka dieu nyai anaking ternyata sia nana gerhana minangan yang gede teh aya kahayang ka maneh mamah doa ditanyakeun teh nama ki jeung doa ganeng atuh anjing sia teh aya anjing betukan nama ki jeung doa cenah mama bager ka indung mere martabak bager ka bapak mere rokok sepakat sararea sok sepakat neangan minantu teh nu hayang nu kumaha hayang nu bager ka indungna bager ka bapana tangtu bager ka anakna abong berpuasa loba godaan teangan menantu teh nu bager ka indung, bager ka bapak, bager ka anak. Sepakat kabeh. Neangan menantu teh nu bager ka indungna, bager ka bapana, pasti bager ka anakna. Saha eta? Abdi. Well. Amaran gitu kan. Tapi mah pepeujeuh asli. Sabab budak soleh bakal lahir ti turunan-turunan anu soleh. Mata pertanyakeun lamun budak kurang baong ujung bedegong ulah waka nyalahkeun anak saha ibu baheula da ibu ge ngalaman meureun nyah urang oge ieu teh da baradegongna beak ti karep komono urang ditu mah tuh palebah mana badegongna eta keur umur 6 tahun dititah ku kolot tarang ngagugu dititah meuli tarasing anu dipake meuli loli lalajo jam 17 umur 17 tahun tetah lalajo dina
layar tancilem kelah der bobogohan di nu poek saha teh nu kitu tuh jeung belenyeh teh pan ngabelenyeh bari rumah sate geuning gitu mata kampura urang lamun boga budak baung badegong jujur ulah maka nyalahkeun anak tanya awak urang ternyata urang ge pernah nincak perkara kabedegongan eta tanya bu kolot keur barang dahar coba urang hayang kacai kolot mah eureun daharna anteukeun budak kacaina jeung ibu teh ulah bangga lamun budak leutik keneh geus boga kabogo alhamdulillah pun anak menuju ka Pangandaran saminggu di ditu monok lain alhamdulillah reuneuh teh alhamdulillah sing ketat sabab budak soleh bakal lahir di pendidikan anu bener-bener saleh bari pan ngaran kanyaah kolot beratna luar biasa minimal nu kumaha ta budak soleh teh budak minimal boga tilu cirina hiji ma'rifatullah wawuh ka Gusti Allah dua ma'rifatun nabi wawuh ka akhlak nabi tilu ma'rifatul walidaini wawuh kana jasa indung bapa tah eta mah lain keur budak-budak teh ieu mah orok ulang tahun ge ye we keur urang wawuh ka Gusti Allah cing kira-kira lamun ibu datang kades ceuk kades teh dihatureunana enjing ka kantor desa tabu salapan enjing yen bapak kades bade masihan amplop atoh teh ibu di beja-beja moal eta surat di beja-beja da atoh toh tempo kades nyuratan urang ngundang jam 8 deuk mere amplop atoh ibu teh ceuk kades kudu datang jam 8 ternyata urang jam 8 geus nagog di ditu mani bebeakan baju di alus-alus kamana bu kantor desa rek naon kades di barang bere kades mere amplop ibu jam 8 kudu datang ternyata jam 8 geus nagog Allah dek mere akhirat urusan salamet 4:30 nu dipenta jam sabaraha datang jawab Allah minta sholat subuh 4:30 ibu datang jam sabaraha jam 5 padahal Allah teh dek mere kasalametan cek Allah teh wayahna lohor teh jam 12 jam sabaraha datang jam 2 jam 1 yai narurus tunyung Allah teh asar teh cek Allah teh kudu jam 3 sabaraha jam sabaraha datang jam 4 cek Allah teh maghrib jam 6 jam sabaraha datang kalau mau bulan Ramadan ieu dibere emas tidak mau dibere inten tidak mau ai mana ngarepkeun naon atuh lain ngarepkeun harta lain ngarepkeun emas ngarepkeun adzan maghrib usung kieu mah diarep-arep hiji adzan maghrib heueuh nya berarti ma'rifatullah wawuh ka Gusti Allah teh ku cara atuh kumaha carana wawuh ka Gusti Allah nya sing sadar we bahwa urang teh moal mungkin aya urang tanpa nu ngajadikeun urang saha wakilna inung bapa urang jadi inung bapa urang teh wakil Allah di alam dunia mata inung bapa mah jujur-jujuran kanu ngaran anaknya punya terutama ibu lah euy ngai bapa mah budak ngadat ge pan ibu mah langsung di ais ai coba bapana jebleh wae jengkel si eta karena nyarekan anak teh nepi ka pakmen anjir coba cek inung ganeng maneh oge bolak kitu cicing anak mah kurang tuh asli batak nu leuwih ngarti kana kahayang nu ngaran anak adalah indung di mana atuh ma'rifatullah teh tawayahna jalma nu ma'rifatullah mah hampura cok cicing dina parentahan Gusti Allah berarti budak teh didik cenah ngaji didik cenah salat sabab salat teh alat media pikeun urang wawuh jeung Gusti keneng wayahna salat sabab salat teh media keur ngawangkong urang jeung Gusti Allah ibu boga kasusah bejakeunna salat salaki beger bejakeunna salat teu boga duit omongkeunna salat lain salaki beger ngomong ka tetangga deuk naon deuk moal matak nulungan tetangga bingung euy urang nah salaki beger kumaha ceuk itu urang nu bingung maneh mah beger-beger ge boga salaki urang mah pan tiba heula teu boga salaki kalah ngadu ka bingung jeung tetangga coba lamun diomongkeun ka Gusti Allah Ayeuna neng misalkan nikah hayang ke budak lalaki sok ngomong ke Gusti Allah panggil namanya dalam tahajud
sehingga engke tepan geus prungna tepan jadi dilamar dengan bismillah gitu. Panggil ngantong maksa ya Allah abdi hoyong ka Ustaz Negerhana lamun henteu tingali bae ya Allah eureun salat wah eta mah kacau eta ngadoa kacau eta sing hade sabab omongkeun ta ibu ge sarua omongkeun segala rupa salaki beger tong dibeja-beja ka umum komo dijieun status nu akhirna engke teh jadi peobok nya dipoyok nya dilebok kumaha cek batur dijieun status geus tapi sarina duaan keneh daharna asal lieur anjir si eta akhirna urang rada darajatna bener blur well tah kumaha barudak very good very well lamun anu bogoh engke ka urang pek aberesna ke toyang pek ini nona wah cekek tong dibejakeun kata tangga komo dina status Facebook naonna komo lamun aya kagorengan di dieu diomongkeun dina Facebook dibaca ku umum artina urang dieu teu sadar geus moretekeun kagoreng patutan urang dieu bari cicing di dieu pan eta teh obo amuran rahasia teh kudu dibunian sabab naleuwih apal borokna salaki adalah ibu naleuwih apal borokna ibu adalah salaki jadi lamun eta tangga apal borokna ibu bebengok salaki nu ngomongna tah benernya asli ya tebu mantap lalakon dina kahirupan setiap manusia kade ulah bejakeun mah di mana dina salat dalam jelema nu wawuh ka Allah mah sagala rupa masalah diomongkeunana dina salat salaki beger ya Allah nyeri hati abdi Gusti dipang begerkeun ku nu ngaran bebengok salaki keun bae make bebengok geda meureun bari geuleuh hatena pangleahkeun manahna lempengkeun haniatna hawatos kapun anak Gusti cek ibu teh eta ngadoa dina salat moga-moga babalik pikir sing nyaaheun deui ka jisim abdi wayahna eta doa kudu dijawab salaki datang ibu nagog bapana geuning sumping mangga bilih bade ngaleueut cai parantos nyampah bilih bade ibak parantos aya gek diu salaki bakal mikir cacak ieu pamajikan apaleun aing beger tapi bager keneh ka diri aing jug nangkep eta di tukang hampura mah bapa pang begerkeun tah wayahna ibu kudu kuat tanah hate teh lamun salah wah kacau anjir beheungnya salaki datang hampura mah bapak geus mang begerkeun hampura moal sakali-kali deui eta mah langsung cucungik sia teh sidik eta teh jawaban doa ada ngadoa dina salat teh awas jawabanana dina kieu kuduna kumaha atuh keun bae bapana nu atos mah atos keun da eta mah nu baheula ayeuna mah urang tatape masa depan milik kita berdua aduh tah eta salat teh si ibu ungut-ungutan teuing aya aslina mah teuing kitu doa teh teuing lain diheung ya Allah kalau ki abdi beger lamun keur di hotel sing gempa mun keur mau motor sing tabrakan hayang nyaho we salaki kitu batut nepi ka rujiteun mun mantokna sing burut wah geus kacau si doa urang motor mal balik-balik urang teu sadar bahwa urang teh boga turunan lamun urang ngadoakeun salaki goreng hampura ya turunan ti saha sumberna ti salaki nyaannya ti salaki mata doa mah kudu nu alus minimal atuh teu lakur turunan urang hiji tah ma'rifatullah wawuh ka Gusti di mana tempatna dina salat jelema nu salat wawuh ka Gusti Allah tara hese tara beleke beh dituna bakal jadi cukang lantaran pikeun doa kana jadi inung jeung bapaknya lalakon kahirupan setiap manusia mah emang seperti itu. Dua, ma'rifatun nabi sing wawuh kana akhlakna kangjeng tah budak soleh teh eta wawuhkeun ka akhlakna kangjeng nabi da urang teh loba pasehat teh ku sabab teu wawuh jeung akhlak nabi mah teh dalamun wawuh moal loba pasehat dan nabi mah deuh teu boleh hirupna teu boleh tawado teu boleh bager teu boleh ngahargaan batur teu boleh nyaah ka sasama
teu asa aing sehingga sedengkeun Nabi Muhammad teh geus dijamin surgana tahajudna unggal peuting duhana unggal poe maca Qur'anna lekat sedekahna mineng geus dijamin surga ari ka urang geus aya nu ngajamin surga aca kumaha bab tahajud soalnya aku udah tina kicep lagi kicep henteu atuh benernya kumaha bab baca Quran eleh ku bebengok HP mun penting-penting teu bisa sare mukakeun Facebook 2 jam belel panon lalajo coba muka Yasin heuai jeung heuai heuh ieu teh mun aya dangdut di jam 7 nepi ka jam 5 nago we kieu aduh si eta lalajo dangdut coba na pengajian saja getek hayang mantap balager orang dia asli sing sumpah nuhun ya nuhun nya nuhun teh kana meres ya ieu teh mere mah rek nuhun naon anu mere nuhun sing pararak milik sing deket rezeki sing hanggang balai sing jauh cocobi tante doa kana mere kumaha teh cenah da abdi mah teh mere ya sok ngadoa sorangan dengan kajelema nu cegekan rada gelo ustaz teh cenah jualan doa teu apaleun heureuy sia teh nya hirup tuh kana bab dangdut mah heukeun bae da manusia meunang atuh ustaz nyanyi maka jeung ulah ai bisa ngan lamun teu bisa tong maksakeun pi omongeun dalam ngaran jalma nu disebut alus teh cicing dina patokna masing-masing pun lanceuk Kang Eni anjeunna kan bagian kapling otak usahana teh tinu kitu we tukang son tina son aya abdi mah tong dianggap usaha da demi Allah lain mau nyekikian usaha henteu aya bikeun henteu piraku da lain deuk usaha ya. Ngan jalma nu alus teh jalma nu cicing dina takdirna masing-masing ternyata Roma Irama takdirna jadi penyanyi maksakeun maneh jadi presiden entong dicoblos pi omongeun Pak Presiden ada gempa jawabanna teh teu lalu ngomong lamun Roma Irama aduh jadi kenek pi omongeun goreng-goreng kuring kenek Bandung Banyaran Kamasan Cimaung 2 DC hayu meujeul jadi kenek coba Roma Irama jadi kenek lentong Bandung Katabang Banjaran Kamasan kumaha cek penumpang Al-Fatihah ngadon tawasulan di jero nah da lain paketna nada geunaheun teh ku nada adaan make nada raos Allahu Akbar nya make nada coba adan teu make nada aduh jiga badami Allahu Akbar hayalah sholat kabayang teh borosot budak alam dunia bapak kudu pinter ngaadanan ieu mah adan pahili jeung takbiran cek pamajikan teh adanan Allahu Akbar geus kacau kumaha cek dokter la ilaha illallah da pahili mata ke omongeun teh pahili mata kirupa tong pahili hiri tampian pagirang-girang pancuran ngaji itu aya nu ngawas geunah teh make nada lamun pahili jeung karawitan pi omongeun ta'ud alus bismillah alus Bismillahirrahmanirrahim nah ikan itu naju saupami hentelepat urang kantos tepat wah kumaha umum nu gelo nah pahili bentar kerupa tong sok pahili ya nya cicing dina paketna masih tapi kuring nyanyi teh pahili ustad nyanyi tapi teh geuning loba saweran nya alhamdulillah ada asli di cantang Tokyo dua telu ya tukang keyboard tah kertajil ya orang tutupan tuh bisa angin aduh ya Allah ampunnya kan beda ya di Indonesia tuh
Di Indonesia mau sholawat jadi dangdut, sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha, jadi dangdut di Indonesia. Naon keren saking keseserian si mama dicetot gitu. Di Indonesia terjadi serupa gitu kan Pak. Udah pasti beda jeung budaya orang Arab. Maka orang teh perlu berpikir tentang budaya Arab jeung budaya Indonesia pasti bakal beda. Di Arab lamun ceramah lempeng teu meunang heureuy. Nah, jelema ge disiplin kabeh nerangkeun neraka ceuri, nerangkeun surga kabita. Coba diurang nu ceramah nerangkeun neraka surga mantog. Teu rame anjir kitu ceramah. Bener teh. Ai rame kieu balikna ke sana. Geus di mana? Pangaosa, sa ustadna, nana gerhana. Kumaha? Rame. Geus we. Nepi ka asa loba kurang jeung leuwih hirup di Indonesia. Asli itu. Inilah Indonesia. Kekeh cenah mang hayang jiga urang Arab. Waduh gede. Di Arab tarawih nya jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 30 juz sapenting tamat jelema daraek. Cobaan atuh di dieu. Pingpin kaitu ku tahfidz Quran, sewa 1 juta sabulan. Nepi ka jam 3 subuh Allahu Akbar karek 3 rakaat geus pepelengkingan cangkeng. Anu imam karek iya kana bodoh juga amin da aral meureun da isukna teh langsung rencana wah ku aing digembok cenah isuk masjid ku kulunu. Nah sabab kebiasaan di urang tarawih jam 8 beres setengah 8 beres ieu dibere nepi ka subuh amakeun ka imam. Nah da pelebah ngadoa antum cenah antep imam kitu isukna da lese nu ka masjid jijingkrungan nyari suku. Pas ditanya, Bu, Pak, nanti ke masjid nyarekan imam rada gelo anjir imamna cenah. Dengar tipisan teu wel nu kitu teh cenah kitu. Kurum we Mang Li, geuling cenah ku aing di imaman. Cekul teh Kang Li jadi imam. Nu dibaca Al-Ikhlas we habun. Rakaat kahiji qul huwallahu ahad. Allah jeung nadana ge jiga tahlil deh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kahiji, rakaat kadua anger keneh qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 rakaat, beset 15 menit anggeus. Pada ngaleng, hade balik ke Arab. Nah, ari nu tahfidz Quran teu kapake di urang menjadi imam. Kunaon coba? Gumantung kebiasaan anak. Bener Ibu. Kuring biasana baju kieu, calana kieu, ya kieu we. Isuk berubah, udeng badag, gamis ngasar. Ibu aneh teh. Aneh. Leuh, ustad nanya aneh. Betul geus kieu. Ulah salah, Pak. Mata Indonesia mah dakwah teh gumantung tina kebiasaanana masing. Setiap negeri boga ciri, setiap negara boga cara. Sok atuh silih hargaan sacirina, sacarana saca. Kebilang jebol. Aduh, ya mau kejutan pisan. Tuh, yang well pisan, tiap nungulum teh kieu nya. Aduh, ampun Gusti. Tuh beda ya Bu, musik dangdut gitu, musik pop Sunda gitu. Otak jelema wajar sih barareda teu kudu riweuh, tinggal silih hargaan ku perbedaan, bener tuh Bu? Sabab Nabi Muhammad iku naon teu loba paseha, ngahargaan batur, ngajen batur, ngahormat batur. Mata tugas fungsi nu utama keur urang teh adalah sing bisa nyoko jeung nyoko akhlakna Kangjeng Nabi sanajan berat Pak. Atuh darek teu berat kumaha Ustad oge cantang tuh akhlakna jiga Nabi acan. Demi Allah Ibu. Nabi teh di bahanan doma ya kurang toib. Di jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta doma. Ceuk kitu teh ceuk nu miskin teh keur abdi ya Rasul. Eta mah ceuk Nabi, heuh atuh rezeki maneh milik kuring. Kuring teh dia bakal bebenangan Ibu. Juk pegat kuno miskin di jalan kira-kira dibikeun moal. Sudon Ibu. Nari Ibu, nih banget urang teh nepi ka merek beki duit berarti. Lamun aya nu miskin megat kuring Pak Ustad.
Mama Nabi anak tuh Pak Ustadz meureun kengeng teh cing keur emak dibikeun moal kira-kira we mah kira-kira. Hah? Cek ibunya, tapi kan sepakatnya moal. Bakal, ya tuh aya jalan ke mana nya itu mun teu kadinya. Sieun aya nu boga. Artina kuring teh lain hate Nabi. Berarti lamun kuring lain hate Nabi wayahna tong ngagung-ngagung, tong muja-muja, tong muji-muji. Sabab kuring can aya pujaeun, kuring ge can aya pujian biasa. Well. Mata calana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Dan memang kuring jelema biasa. Lain jelema nu luar biasa. Ibu mah kan cicing di dia ge angernya ka budak mah teu bisa ngajar Sundanya. Anger we geuning, awas jangan main sisi balong. Nanti bilih 3 jebur. Awas jangan main sisi selokan. Palid keh. Kurumuy akhirna sarwana. Weh, cucu kakek dicari-cari gok di dia. Sehingga orang karena Sunda teh kuat juga teu paham. Naon atuh akhlak Nabi bager. Naon akhlak Nabi ngagungkeun Islam. Naon akhlak Nabi cerdas. Naon akhlak Nabi pinter. Urang macan boga prinsip satu ti kitu. Tamakan nu katilu budak soleh teh ma'rifatul walidaini wabuh kana jasa indung bapa. Tah Dede. Wabuh kana jasa indung bapa. Moal aya ibu tanpa aya indung jeung bapa ibu. Moal aya kuring lamun eueuh indung jeung bapa kuring. Prosesna 8 bulan dikandung urangna kandungan goroso budak ka alam dunya. Gubrakna ka alam dunya, ibu anu riweuhna, ibu nu capena, ibu nu lungsen. Mata nu ngaran ngalahirkeun teh ripu. Mata nu ngaran anak nyurucudna cai mata indung muragana pipi lantaran nyeri hate ku kalakuan anakna, maka hampura deuk salat, deuk zakat, deuk saum, deuk ibadah haji. Allah nolak ibadahna sapanjang anak goreng patut ka indung jeung bapana. Wayana nengnya bubar ti dieu nya ulah ngabaeudan kolot. Angguran mah kolot masak kudu milu, kolot ngepel ngiring, kolot nyangu ngiluan. Ngalah sakola teu pati luhur, tapi engke teh kapake ku mitoha. Alhamdulillah cenah boga minantu teh sagala bisa. Nah, panti ayeuna dialajarna. Inung urang masak, milu masak. Inung urang ngepel, milu ngepel. Inung urang ngembah wadah, milu ngembah wadah. Prung kawin teh sanajan leutik aneh kapake. Alhamdulillah ceuk mitoha teh boga minantu sagala bisa. Kadenge ku besa mah udah eman atuh. Pan ayeuna mah heubu teuing, inung masak manehna Facebookan, inung ngepel manehna ucang ange, inung nyangu manehna teuing ka mana. Prung kawin nyangu teu bisa gigi diomongkeun ku mitoha teuing-teuingeun goblok minantu teh nepi ka nyangu ge gigi. Lol salaki anu soyeh teh geuning. Bae lagi oge asan makan berdua. Dua poe ngadar gigi moal naon? Enggak. Anger, Pak. Atau sok balikan orang metilu budak soleh mah geus sabuktikan ku tilu hiji wawuh ka Allah ku salatna, wawuh ka Nabi ku akhlakna, wawuh ka indung bapa ku inget kana jasa-jasana. Indung bapa urang sangsarakeun bae dihina ku batu delek batur angguran jayut ku anak sing naik darajatna. Ieu tah sabab idza matabnu adama in qata'a amaluhum illa min salasin. Sodakotin jariyatin aw ilmin yutafa'u bihi aw waladun salihun yad'ulahu. Ternyata inung bapak geus maot ninggalkeun 3 rupa. Hiji sodakoh jariyah, 2 ilmu nu manfaat, katilu anak anu soleh anu bisa ngadoakeun ka inung bapana. Kumaha ibu doana teh? Allahumma gfirli harapal. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogir. Ya Allah pikanya aranjeunanana, ya Allah pikaheman aranjeunanana seperti aranjeunana pikaheman ka diri abdi nalika keur alim. Lalakon ini. Jadi aya urang kali yatim tuh, Pak. Nu yatim. Nah, mana Dek? Dedek sini, Dek. Iya di Pasihan Ceceh, ayo. Alim. Sudah dia mau diberi duit mung yatim ibu yatim piatu mangga ada yatim mangga sana deh oh ya enggak 100
200 tilu 4 5 genep 7 750. Aduh mun 50 deui nya euy. Mau saurang? Sini deh. Mana? Oh aya. Tapi murang kali na araya tah. Sok ka dia tuh. Oh nya dia itu sarang santunan tuh. Nembe saurang, mangga sadeuy. Nu yatim atau nabi yatim piatu. Yo deh sini deh. Udah boleh dia deh. Duaan. Mana deh? Sini. Awas gabis. Ayagannya tuh bu. Mung 2. Boleh? Foto sarumping. Kan bayah milik ieu. Ngarendahkeun anak yatim. Ulah pernah orang murageun darajat barudak yatim. Sabenerna anu ku Allah diangkat darajatnya adalah yatim. Anu ku Nabi dititipkeun adalah yatim. Naon hartina beunghar urang lamun yatim teu kapalire. Naon hartina harta urang lamun aya budak yatim ngadon ngamen di jaralah. Naon hartina beungharna urang lamun aya budak yatim teu katempo. Psikologisna ketika abdi bertanya ka barudak dituluykeun teu sakola hate nyarita hayang tapi pola pikirna deuk ti mana kan gitu. Mata pasti nu ngaran barudak ditanya rek dituluykeun sakola moal kadang-kadang mikir heula kira-kira si mama sanggupkeun teu. Nah eta jadi orang perlu belajar diajar tina kehidupan barudak yatim. Ta mudah-mudahan ieu nu aya teh mung aya 2. Jadi iya masih gurih masa aneh sebatas lain nyontohan meren. Jadi cukang lah, jadi cukang.
Dari murang kali teh karek umur seberapa tahun, paling 8 tahun deh, 9 tahun. Karunya nasibna, karunya takdirna, ya mudah-mudahan kapayuna Allah maparin milik jeung rezeki nyukseskeun ieu barudaknya. Sing sukses dedenya, sing sukses sakola teraskeun, keun urusan mah kumaha engke lah. Malahan lamun inget-inget tah ieu tah wajah ieu tah inget-inget. Susul kalau gawa ya. Mudah-mudahan dede sing sarehat sakeluarganya, sing panjang umur, sing parak milik, sing darakat rezeki. Oke. Ya. Nuhun ya. Nuhun. Ada. Tepuk tangan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Taya mah nyangakeun ka MC bae. Cucu Mas Banjir. Nah, itu aya ngaran cucu Mas Banjir. Duh, aing mah ganti atuh. Harariwang Banjir. Oh namina. Teh sim kuring sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan teteh sakeluarga kurang kalihna anu sing sehat walafiat, kurang kali sing soleh, kalayan bisa ngangkat derajat namina Ibu Rama. Saha yatim boror luas juga luas asli dan bae nama dongkap ada nggak usah sakit nu kapihatur wilujeng saum wilujeng nahan lapar jeung dahaga sakedap deui urang magribnya ngahajan tapi kawayah kita minimal ibu teh repot engke atau sim kuring epan kudu buka meureun sakitu nu kapihatur bobo sapanon tarang sapakan mugi agung cukup lumbur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampar anu katedah luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.